Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Posisi Langkung Luhur. Nu masar serat hiji Korinta pasal 6 ayat hiji dugi ka 11. Sarengna nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka 11 anu unggalna kieu. Tapi ayeuna aranjeun geus dinyatakeun bersih tina dosa, geus jaradi kagungan Allah, geus diangken bener ku Allah. Para mitra, aya kinten-kinten 5 atanapi genep jamaah kumpulan di bumi-bumi nu kasebar di kota Korinta. Setiap kumpulan di bumi jumlahna sakitar welasan. Aranjeunna muasal ti rupi-rupi kasang tukang sareng pakasaban. Oge nu janten menarik teh penduduk kota Korinta nu sakitu pirang-pirang dina budaya, kapercantenan, tingkat sosial, pandangan hirup sareng sajabina. Jamaah Korinta hirup rerejengan tur interaksi sareng masyarakat kota Korinta. Rasul Paulus nitenan yen jamaah mayunan patelak atanapi konflik kahirupan di Korinta. Para mitra, jalmi percanten sakedahna aya dina posisi sareng darajat langkung luhur tibatan jalmi nu teu percanten. Teu hade numutkeun Rasul Paulus umat mundut bantosan ka jalmi nu teu percanten. Malihan mah kanggo masalah jamaahna ku anjeun ngungkulan masalah teh sakedahna diserenkeun ka jalmi-jalmi nu bijaksana. Kanggo Rasul Paulus umat Kristen teh saluhur umat Allah nu bakal nimbang perkawis ieu dunya. Para mitra dina hirup bermasyarakat, usaha di padamelan, bersosialisasi, bergereja sareng rumah tangga teh teu mungkin tanpa aya gesrekan sareng konflik. Eta mah wajar sapanjang teu matak silih perang. Sanaos eta teh mangrupi kagagalan tur wiwirang. Nanging nu penting mah kumaha saurang nu iman mereskeun atanapi ngungkulan konflik pacekcokan. Nu panghadena ngungkulan konflik numutkeun pangandika Gusti nyaku nganggo hikmah. Tah jalmi iman tos dibekelan kanggo milari bebeneran sareng hikmah dilebet asmaning Gusti. Hayu urang ngadoa. Kapangersa anjeun Allah Rama dilebet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu patali posisi abdi minangka umat Kristen nu langkung luhur margi tos janten kagungan Allah, tos diangken leres ku Allah. Pamugi guaran ieu janten berkah kanggo abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun iman abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadinten. Nyuhunkeun Roh Suci teu boleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hirap, subscribe, like sareng bagikeun kana sanes. Margi ku hal kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.